guys, balik lagi sama saya Idoy, masih di Kreatif Channel Sukabumi. Terus dukung saya ya dengan cara like, komen, share. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. yang terpenting Subrek! Kelas Subrek itu Gratis! Ya kenal gesek, sampai pak banget. Bakal marah ya. Alah, gesek aduh. saya Mang Jemi Hirian ah. Ramja dah. Geblek budak saya tiru-tiru lelaki dek mantuan kolot. Domba cari paraban. Sawah tedek ngoren. Aingnya mah dak tara ulah peuting dewek teh. Kan pemajikan bijil wae anakan teh. Ini kena domba bijil wae teh. Bedang dijual jeung rayagung. Budak-budak kudu paraban beli kejo. Ai sawah eueuh melak deh. Mang kenaon? Tah eta geuning si jangkar ehet torojol itu kieu ieu. Keur mah eukeur aing pusing ku budak. Bijil budak nu kieu patut nih. Rek naon sih bal ka dieu? Ku dek keur digawe. Ai ku sia keur naon aing? Ngaret. Ngaretna ini halus mah. Koren hideung model kieu alus sarua geus bujur sia ieu koren teh. Mang koren hidung kitu mah mending jual belikan kena udud. Ai sia ngabangus teh. Ye, hideung-hideung ge ieu. Bisa ngasilkeun duit. Kudu ku ieu ku aing ngorena. Alah, atuh dewek digadang. Oke, sampai pak. Bakal waras ya. Alah, Mang Jemi deui heureyan deui ah. Dewek asa era ku RT jeung DKM euy. Rek rajaban batur mah sumbangan mah rere duit. Da kumaha atuh? Pare gagal panen. Budak ngalanggur. Bari jeung kedul ge. Yang meureun we atuh keur nyen-nyen buras wae mah aya daun cau hadena di kebon. Da biasa mah eueuh beakeun ku pare. Terparap budak ge jeung pamajikan. Kumin tulis teh. Mang Jemi. Alah. Eta si jangkar kehet. Tiap-tiap aing di kebon aya budak ieu ieu. Tiap-tiap aing di sawah aya deui budak ieu. Kan ngarusukeun we dewek keur digawe teh. Rek naon deui sia kehet? Kan hayo we nyamperkeun dewek. Na eueuh deui kitu pangulinan. Sia teh jeung barudak deui ulina, ulangan hayo nyamperkeun dewek. Mang kenaon mah? Aisyah teu neuleuh, dewek keur ngalaw daun cau. Eta jeung rajaban peuting bebal. Dewek mere duit teu bisa. Nya, berarti sia kudu hadir ke peuting. Da loba jomet. Nya aya jomet. Alah,
Kemana man? Saya yang sape, mau newek loba. Arek nyala. Gening saung teh karak ditinggalkan sabaraha poe saung teh meni bocor tidieu ti dieu ari usum hujan jukut ke gening karak makamari di koren teh geus beung di bereng deui nya coba koren can di asah di bari jeung hideung alah Gusti nu agung teh kiraha aya tuh hirup abdi teh menyat Gusti. Ari henteu da kiraku berihan batur buka kebon menang nyewa uing ge teu jauh beda menang warisan teh kolot nang geunah ku koret geunah ku pacul ya ngeunahna ya paure ayo aya orai ayo teri koren sampu can maju di ala sampu na ge ayo usum halodo ngeluh dibere hujan ngeluh nyata dasar jelema atuh kerang-kerang hapunten we udah kumaha deui ngan lagi jelema loba kurangna capek dibangun setengah hari ya secara lohor kan pedah teka tingali we meureun panon poe da rada ceudeum geuning dari beteung mah ngabohong beteung mah aing ngaran-ngaran beteung geus disada tandana rek dahar waktuna dahar teuing pamajikan meklan naon ieu poe ayeuna kiraku jeung tutup uyah di wae poe kamari geus jeung tutup uyah aku ada jeung tutup uyah tapi dah ayo beteung dewek mah da asa terang ngabohong beteung dewek aing ngaran-ngaran beteung disada pasti hayangeun nyatu kan lah kana mah nyatu heula we bari istirahat sakedeung sanggup Icai kebenaran orang ke-8 tapi ini sahanya ih Mang Jemi ku orang piheulaan Gening bangun moal salah ya
Eta si Bebal bener gini. Unggal dewek aya di mana-mana pasti si Bebal teh. Nyaho di mana aya dewek. Tapi kernyatu geuning. Boa-boa euy. Yeuh. Paur dewek curiga yeuh. Kudu curiga dewek ya boa-boa yeuh. Kejo dewek yeuh. Bener. Bom aos ya. Mang Jemi kebenaran. Ayo dang putra. Aisyah kernaon? Jadi yuk. Nah, Kejo saha aku sih dihakan. udah nu ngagantung didinya. Allah nyaan bangkawara dasar budak paong. Yeuh, ieu teh kejo aing, bal. Akan usia. Ah,